Aing kasus dilabrak pemajikan meureun juga nanti. Jangan itu. Kan dirinya masuk ngalengkeun rumah tangga batu. Kan aing mah meureun kap nanti wanti-wanti rek waktu ayeuna mun boga pemajikan. Lain salah sia nu teu normal, sia teu normal timuran ka aing. Oh. Heeh, bener tapi. Bener teh mah. Lain salah ki dirinya nu teu normal. Sia nu teu normal. Nah kitu timuran ka aing mah da jalo. Tapi dah heeh. Aing mah mana tanggung jawab sebenarnya mah. Tapi dah heeh. Tapi dah pas aing teh ku penyanyi euy di Facebook. Nah si Amar senanan teh bogoh ka aing, ka salaki aing. Salaki sia na we teu normal sing bogoh ka aing. Nah pas Emang pernah kayak bogoh gantinya gitu. pemusik teh minta nomor. Yo. Lagi apa di Facebook teh. Teh. Nuju calik wae. Nuju naon? Nuju kieu we. Aya Amar teh salah geuning kuduna. Ieu jadi ayah. Ayah lagi apa? Pas saya aing hog-hog. Maka jurus naon Amar? Jarang goyang. Abdi mah ngarumaoskeun abdi mah juru tari itu tiasa ngawur. Nah, kumaha nari? Ya narina kumaha? Narina? Oh, nusok di panggungnya teh ya. Sok nari di panggungnya. Teu bisaeun. Bisa naon atuh. Nongkon unjuk gigi. Padahal juru tari. Nongkon. Kagok, pelintan. Masa di mana kering mak? Ini udah di Cinas mah. Ayah mau makan enggak? Mau bikinin kopi? Ayah tuh ya. Ayah. Ya, tinggalin aja nama ya. Ayah rujuk kembali yuk. Biarlah lalu berlalu. Lalu Kan lah disaraksian makin ibu justru lang di dia. Mak, ayah gaun kan di dia mak. Cong akad nikah we di dia. Ya ajengan ayah di dia. Bila mana ajengan rek ngiluan meureun wing bae lah dicanung oke. PRW, panwing rek rujuk jeung si ayah. Rujuk. Lain-lain ngarujak lain rek rujuk. Si Ayah. Sok pura-pura gitu si Ayah. Geo, cenah geo. Terkosa. Cingudar langsung. Langsung mangkel dirinya teh. Bunuh tunon. Batura malah gue teh bunuhlah aku sepuas hatimu. Perkosalah aku sepuas hatimu. Ku menangis, ku menjerit, diperkosa ku tujuan. Aku tanya tadi sapi, aku sedih ya mas. Ya, kita contoh ayo.